Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjejer sareng para pamilon anu kusim-kuring dipihormat. Puji sinaran syukur hayu urang panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan ka urang sadaya nikmat kasehatan sinareng kasempetan kalawan dina kawilujengan. Sholawat kalih kasalamatan mugia tetap dikucurkeun ka junjunan urang sadaya nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka kulawargina ka para sahabatna sareng mudah-mudahan nepi ka urang sadaya salaku umatna amin ya rabbal alamin. Tepangkeun wasta abdi Lulu di Pamujahidah simkuring ngagem pancen janten panumbu catur henteu hilap ngawaturkeun nuhun ka para pangjejer sareng pamilon anu parantos kersa hadir di acara kumpulan kanggo medar sareng ngadiskusikeun ngeunaan persiapan ngadeukeutan perguruan tinggi. Ku kituna supados henteu nyangkolong kana waktos, hayu urang sami-sami buka ieu sawala ku aosan basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Para pangjejer sareng para pamilon anu kusim-kuring dipihormat, sateuacan nincakana acara salajengna supados henteu disaha-saha simkuring bade seja nepangkeun para pangjejer anu bade ngadugikeun kamandangna. Pangjejer anu kahiji nyaeta Ibu Hajah Yayan Mariana SPD salaku guru BK di SMA 1 Majalengka. Wilujeng enjing Ibu hatur nuhun kana kasempurnanana. Anu kadua nyaeta Ibu Yelija Fajriah RSPD salaku guru SMA 1 Majalengka. Wilujeng enjing Ibu hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin, supados urang sadaya leuwih neuleuman ngeunaan jejer anu bade dibahas ku urang sadaya, hayu urang regepkeun kamandang ti para pangjejer. Sumangga ka Ibu Hajah Yayan Mariana SPD kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Hajah Yayan Mariana SPD anu parantos ngadugikeun kamandangna. Sae kacida naon rupi anu didugikeunana. Saalitna parantos muka pandangan urang sadaya ngeunaan persiapan ngadeukeutan perguruan tinggi. Nurutkeun mantena, perguruan tinggi teh mangrupakeun lembaga ilmiah anu ngagaduhan pancen pikeun nyayogikeun pendidikan sareng pangajaran di luhur perguruan tingkat menengah sareng anu nyayogikeun pendidikan sareng pangajaran dumasar kana budaya nasional Indonesia sareng cara ilmiah. Kumargi kitu hayu urang lajengkeun we di sawala. Salajengna ka Ibu Yelija Fajriah RSPD kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu anu parantos ngadugikeun kamandangna. Nurutkeun mantena ayeuna perguruan tinggi teh ngagaduhan kaleuwihan oge kakurangan. Nyaeta kualitas pendidikanna, biaya pendidikanna, sareng progres kerjana. Kulantaran waktos anu sakedip, salajengna simkuring bade ngawatesan kanggo para pamilon anu bade tumaros ngan ukur kanggo 3 urang. Dina ngadugikeun patarosana, kedah ngacungkeun pandangan teras nyebatkeun nami serta teu gorowokan. Hatur nuhun ka Dipa anu parantos ngadugikeun patarosanana. Patarosanana kirang langkung ngeunaan hal anu kudu diperhatikeun nalika nyanghareupan perguruan tinggi atanapi kuliah. Sumangga ka Ibu Hajah Yayan Mariana SPD kanggo ngawalor patarosanana. Hatur nuhun ka Ibu anu parantos ngawalor patarosan ti Dipa. Anu isi walerana nyaeta ngamotivasi diri sorangan teu kenging jadi pesimis upami urang teu acan pernah juara kelas atanapi nilai-nilai sakola cekap dina patokan kasempurnaan atanapi KKM. Pikirkeun bidang ilmu anu bade diudag, pilih program pangajaran anu ku anjeun dipikahoyong sareng anu bade diudag. Pamungkas ngadamel jadwal diajar khusus kanggo nyiapkeun lebet kuliah atanapi perguruan tinggi. Teu karaos ieu acara teh parantos rengse. Alhamdulillah ieu acara ti kawit dugi ka rengse parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Kumargi kitu hayu urang sasarengan tutup ieu acara ku aosan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panumbu catur sareng saparakanca nedak hapunten anu kasuhun. Bilih aya cariosan-cariosan oge paripaos anu teu ngeunah kana manah.
Hadirin sadayana cekap sakitu anu kapihatur. Hatur nuhun kana perhatianana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.